Kajian Alfiah Ibnu Malik halaman 66 bait 234. Masih di bab fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasbu qad yanti bila faslin wa ma' dhamiri zil majazi fi syi'rin wa wa ta'u majam'in siwa salimi min mudzakarin kata ima ihdalabin wal hasbu fi ni'mal fatatus tasanuli annal qasdal jinsi fihi bayinu wal aslu fil fa'ili ayatasila wal aslu fil maf'uli ayan fasila wa qad yuja'u bi khilafil asli wa qad yajil maf'ulu qabla al-fi'li wa akhiril maf'ula in sun huzir a'udmaril fa'ilu ghara munhasir wa ma bi illa au bi innaman nasar akhir wa qad yasbiqu in qasdun dohar wa sya'anah wa khafa rabbahu umar wa syaddanahu zanana ruhu sajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasbu qad yati bila faslin ma'a dhamiri zil majazi fi syi'rin wa qami centatan aya kapisana marje domir majaji saktu mibana tanpa tak kadang tanpa pisah dan terjadi dalam syair serta dhamir tatanis majazi wal hasbu jeung ari micenta qad yati eta terkadang datang itu hasbu bila paslin kalawan teu kapisah wa ma'a dhamiri zil majazi jeung sarta fa'il isim dhamir anu muannas majazi fi syi'rin dina syi'ran waqa'a tumiba itu hasbu wal hasbu jeung ari micenta qadiyati eta terkadang datang itu hasbu bila faslin kalawan teu kapisah wa ma dhamiri zil majazi jeung sarta fa'il isim dhamir anu muannas majazi fi syi'rin dina syi'ran waqa'a tumiba itu hasbu. Kesimpulan bagian C, langka pisan dipiceun tanis dina dua tempat. Hiji dina fiil anu fa'ilna muannas hakiki. Dua dina fiil anu fa'ilna domir muannas majazi. Para pelajar, sebetulnya materi-materi tentang fiil kudu make tatanis ketika fa'ilna muannas terus diurai di depan. Berarti bagian C mah mung sekedar memperkuat. Menurut asal pokok lamun fa'ilna muannas hakiki atau muannas majazi, fiilna kudu make tanis. Kumaha? Lamun fa'ilna muannas hakiki atau muannas majazi, fiilna kudu make tanis. Kumaha lamun teu kitu? Tahayan anu dua parah langka pisan. Aya sih aya wal hadbu qad yati. Ari dipikeun terkadang datang. Ari terkadang teu berarti hukumna
saeutik berarti langka. Kahiji lamun kumaha? Lamun fa'ilna muannas hakiki di baris pertama wa huwa qalilun jiddan saeutik pisan. Contoh qala pulanatun tosnya rios nyi pulana si anu cek urang mah si pulana teh. Jika di pulana muannas hakiki majazi hakiki kuna mah qolat tah kitu teh hukumna naon keneh pisan langka pisan. Soalna ngalanggar bait pertama, ngalanggar wa ta'utani sintalil madhi iza kana li unsaka abatin don azza. Kedua ngalanggar wa inna matalzamu fil mudmarin mutasilin aw mufimin datahiri. Eta mufimin datahiri dilanggar, maka hukumna qalil jiddan. Katilu bari teu kapisahnya. Leuheung lamun kapisah mah meunang. Ieu mah teu kanaon? Teu kapisah. Wa qad yubihul pasru tarkata ifi nahwi atal qadiyah bintul waqifi. Malanggar nu tilu. Eta nu kahiji. Jadi nu langka teh kumaha? Fi'ilna teu make tatanis padahalna fa'ilna muannas hakiki. Fa'il isim dhahir muannas hakiki. Anu kadua lamun kumaha? Lamun eta fa'il teh domir, ngan domirna kembali kana muannas majazi. Contoh, tapi leuheung ieu mah dina nadoman sok aya. Wa huwa makhsusun bi syi'ri aya dina nadoman mah. Baharna bahar mutaqarib. Ting rangkeling Fala muznata wadaqat wadqaha wala ardu abqala ibqalaha. Sarang. Fala muznata wadaqat wadha wala ardu abqala ibqalaha. Fala muznata maka teu aya mega eta tetep. Wadaqat anu bisa ngahujanan itu mega. Wadkoha seperti ngahujana mega muznah. Wala ardun jeung teu aya bumi abqala anu eta ngajadikeun itu ardun ngajadikeun lalab-lalaban itu ardun ibqalaha kalawan seperti ngajadikeun lalab-lalaban itu ardun. Fala muznata wadaqat wadqaha teu aya deui mega anu bisa ngahujankeun cai hujan seperti mega anu ieu. Wala ardo jeung taya bumi abqala ibqalaha anu menumbuh-numbuhkan lalab-lalaban seperti numbuhkeun lalab-lalabanna ieu bumi. Simpulna mah mega di urang mah alus nurunkeun becai hujan, tanah di urang mah subur ngajadikeun lalab-lalaban. Jadi contoh dapat naon? Wala ardo abqala ibqalaha. Ari ardun teh muannas. Muannasna hakiki majazi. Majazi. Kuduna mah lapan abqala teh kulantaran kembalina kana anu muannas, kuduna mah make ta jadi kumaha? Abqalat. Berarti melanggar kana bait wa inna ma tazamu bila mudmarin mutasilin omu fi min datahiri. Berarti ternyata bait kumaha? Wajib fi'il make tatanis lamun fa'ilna isim domir. Nah, bari muannas. Ieu muannas teu? Muannas, tapi ieu kejadian. Oh, berarti ditaksis merenya. Ieu teh tah lamun muannas majazi mah masih kena sok aya ngan hukumna langka. Ngan lamun muannas hakiki mah ampun-ampunan moal aya jiga nate. Jadi ari anu muannas majazi mah masih kena aya. Itulah
tentang mafhum tina nomor 2 atau nomor 2 wata itani sitari madi ida iza kana li unsa ka abad hindun aza, berarti aya 4 mafhum. Wata umma jam'in siwa salimi min muzakarin kata ima ihdalabin micen mun fa'il keur tudu kana muannasna fi'il madi sok make tatanisna. Ralat lamun fa'il jama taksir muannas salim fi'il dita antawa kosong sing faham wal hasbu fi ni'mal fatatus tasanu li anna qasdal jinsi fihi bayinu fa'il tanis hakiki dinani mana tetap alus taya tanda fi'ilna. Indonesia ta serta jama selain salim muzakkar kaya serta mufradnya labin tidak samar membuang taknya nikmal patu dinilai baik karena makna jenis tak diabai. Wata umma jam'in sareng arita sarta fa'il jamak siwa salimi anu salianti jama salim min muzakarin tina muzakkar, maksudna mah tina salianti jama mudzakkar salim. Kata ima ihdal labin eta seperti kenta sarta na mufrad ihda teh mufrad lapad labin dalam kurung labnah hartosna bata wal hazfa jeung kana miceun fi ni'mal fatatu dina saumpama lapad ni'mal fatatu nikma dua para alusna sal fatatu pemudi istahsanu tos ngarekeun alus para ulama li'annal qasdal jinsi karena ngamaksudna jenis fihi dalapat nikmal fatatu bayinun eta anu pertela. Ulangi wata umma jam'in jeung arita sarta fa'il jamak siwa salimi anu salianti jama salim min muzakkarin tina muzakkar katai eta sapertikeun ta ma'a ihdal labin sartana mufrad lapad labin hartosna bata merah bata wal hazfa jeung kana miceun fi ni'mal fatatu dina lapad ni'mal fatatu istahsanu geus ngarekeun alus para ulama li anna qasdal jinsi karna saestuna ngamaksud jenis fi nayni mal fatatu bayinun eta anu pertela. Kesimpulan wata umma jam'in siwa salimi min mudakarin salianti jama mudakar salim berarti jama muannas salim. Kesimpulan di mana fi'il dipailan ku jamak taksir atawa jama muannas salim, maka henteu beda seperti fi'il dipailan ku muannas majazi. Dalam kurung
contoh labna mufrad tina lapad labin tutup kurung. Komentar melanjutkan pengaturan fiil ketika di pailan. Ieu nomor katilu. Lamun fiilna di pailan ku selain jama mudzakkar salim berarti naon? Jama muannats salim atawa jama taksir. Maka pengaturan fiilna teh bebas. Menang maketa, menang henteu sapertina dina muannats majazi. Dibahas kamari mah dina bet wa inna matalzamu fi lamudmarin muttasilin aw mufi min datairi. Wajib sotenan lamun datahiri pailna. Tah lamun pailna teu datahiri mah berarti teu wajib. Berarti menang mah menang. Didinya kamari contohan fatakulu menang tola'as samsu boleh, tola'at samsun boleh. Atuh sok jadi kitu sami. Contohnya di sarah di baris keempat fatakulu qamar rijalu. Bisa atawa dimonaskeun qamatir rijalu. Kapan cenah lafal di rajul mah mudzakkar. Mudzakkar teh nya lamun keur mufrad ari kerja mama dak kulo jam'in mun ka muannatsun. Setiap jama dihukuman muannas. Aya sebuah nadzoman sejama sari inna qaumi tajama'u waliqatli tahadasu la ubali bijam'ihim kullu jam'in muannasun. Syekh Jamasari diserang ku para ulama terkenal ahli ilmu nahwu. Ngan Syekh Jamasari teh rada cadel. Akhirna kulantaran hayang menjatuhkan derajat Syekh Jamasari ku para ulama dibere tek supaya dibaca ku Syekh Jamasari ngan eta tek teh tungtuna RKB. Alhamdulillah azizil jabbar al mulkil qahar al azimil ghaffar al halimis sattar RKB. Akhirnya ku sama Syekh Jamasari langsung diganti ku muradibna ku LKB. Jabar jadi Jalal gitu, terus diganti. Akhirnya taluk tak para ulama harita cerdasna Syekh Jamasari. Nyantumkeun nembe bet nu eta kaum kuring rerempugan ngamaksud arek maihan tapi kuring teu perduli kulo jam'in muannasun. Setiap nu hayang rerempugan mah eta mah mental awewe. Sok mani masa urang-saurang cek Jamasari teh. Jadi maka ku para ulama sebutkeun bae kulo jam'in muannasun. Setiap jama dihukuman sebagai awewe. Maka lapad koma ge meunang maketa sanajan asal mufrad. Jadi kumaha teu macana qamatir rijalu. Kadua contoh nu muannats asalna hindun jadi hunudu. Jadi qoma hunudu boleh. Maketa qamatil hunudu. Ieu mah nyontohan anu jama taksirnya. Kedua nyontohan anu jama muannats salim. Qamatil hindatu. Atau tanpa ta qamal hindatu. Kumaha tata cara nakdirkeunana? Kieu nakdirkeunana nya. Fa isba'ut ta lamun keur maketa netepkeun ta lita awulihi bil jamaah nakwil atawa nyimpen lapat jamaah. So atuh lamun qamatir rijalu takdirna kumaha berarti qamat jamaatur rijali. Jadi micen lapat naon jamaah. Wa hasbuha li ta'awulihi bil jam'i. Lamun ngabuang ta berarti ditakwil nyimpen lapat jam'u.
Sab urang ti mimiti cing takdirkeun sebutkeun takdirna. Qamar rijalu takdirna qama jam'ur rijali, qamatir rijalu takdirna jama'atur rijali. Lamun nu make ta ku jamaah, lamun tayata ku jam'u. Satu lagi qamal hunudu hunudi, qamatil hunudu. Ayeuna ku jama' muannas salim qamal hindatu. Jadi takdirkeun lapan jami jadi akurnya qoma mudakar jam'u ge mudakar. Ayeuna muannas qamatil hindatu takdirna hindati idopat tuh. Jadi gitu. Jadi simpul nama lamun fa'ilna kaluarantinya jama taksir atau jama muannas salim hukumna make ta sami jeung dina muannas majazi. Menang make ta menang henteu ngan galib mah make ta kecuali lamun ku dhamir eta mah hukumna kedahnya langka teu make ta. Kesimpulan kedua, wal hazfa fi ni'mal fatatu istahsanu. Dina lapad nikma jeung bisa anu fa'ilna muannas majaji alus teu make ta. Tapi lamun maketa leuwih alus. Sabab tujuanna ngajelaskeun jenis. Terakhir komentar penjelasan nomor 4 pengaturan tentang fiil. Tah lamun lapad nikma jeung lapad naon mah jeung lapad bisa mah meskipun fa'ilna muannas hakiki alus teu make ta. Contoh lapad naon di dieu nikmal patatu hindun. Nikma duh pohara alus. Nah, saha alus? Al patatu seorang pemudi, hindun tegasna nyi hindun. Ari pemudi lobaan atau saurang sih? Lobaan pemudi mah. Maka di dieu teh alif lam ieu teh alif lam lil istighraqil jinsi. Istighraqul jinsi mencakup seluruh jenis wanita. Pokoknya mah duh alangkah bahagianya wanita-wanita. Siapa wanita yang paling bahagia? Hindun umpamana yang paling bagus teh setelah nikmat. Tah berarti palebah patah didinya mah kulantaran alif lam lil istighraqil jinsi menunjukkan kana jenis. Tah sedangkan ari jenis mah biasana ieu teh di hukuman mufrad. Punten di hukuman muzakkar. Ari jenis mudakar dina lapadna insan manusia. Lapadna naon tah mudakar. Nasun manusia mudakar. Al jinnu jin mudakar jenis mah. Maka kulantaran ia dianggapnya sebagai mudakar, maka teu make ta ge hukumna alus. Kumaha lamun make ta? Tapi lamun make ta mah leuwih alus. Eta mah pamafhum eta mah tina sarah. Dina terakhir sarah wa makna qaulihi istahsanu annal hazfa fi hadza wa nahwihi hasanun. Walakinnal isbatu ahsanu minhu. Aya lamun dipikeun mah alus tapi lamun diayakeun leuwih alus. Sok atuh ayakeun lah nikmatil patatu hindun umpamana. Berarti simpulna mah atunya menang maketa menang henteu dalam panikmat jeung bisa amannya.
sami jeung tadi jama muannats salim. Maka luhureunana aya di dinya wa inna ma jaza dalika li anna fa'ilaha maksudun bi istigraqul jinsi fa'umila muamalatan jam'it taksir diberlakukan seolah-olah jama kalimat jama taksir. Ai jama taksir teh jerona teh loba. Tah sapertikeun patah pemuda pemudi teh seueur jenisnya tina al istigraqul jinsi. Silakan kesimpulannya baca. Ina lafaz lima sareng bisa fa'il lamun annas hakiki harus sama kita tapi lamun maketa lebih halus. Nah, itulah selesai tentang mengatur. Wal aslu fil fa'ili ayatasila wal aslu fil maf'uli ayan fasila asal fa'il antal kana fi'ilna asal maf'ul antal tina fi'ilna. Indonesia aslinya fa'il tersambung dengan fi'ilnya, aslinya maf'ul terpisah dari fi'ilnya. Dina alfiyah mah aya bab maf'ul bih, maka di dia sekalian dina ieu bab fa'il menjelaskan tentang maf'ul. Wal aslu jeung ari menurut kaidah asal fil fa'ili dina fa'il ayatasila eta yen antel itu fa'il kana fi'ilna. Wal aslu jeung ari kaidah asal fil maf'uli dina maf'ul ayan fasila eta yen kapisah ieu maf'ul tina fi'ilna. Judulna aturan tata letak fi'il jeung maf'ul. 1. Kesimpulan menurut kaidah asal fa'il kudu antel jeung fi'ilna, maf'ul kudu kapisah jeung fi'ilna. Ayeuna mulai menjelaskan tentang tata letak fa'il dan maf'ul. Maka dijawab ari fa'il mah kudu naon? Kudu antel jeung fi'ilna. Nasoro Zaidun antel teu? Antel. Atuh lamun rek fa'il isim domir ge kumun fasil heula, kumun tasil heula gurakeunana. Mutasil heula. Da dianjurkeun aya tasila. Lamun rek domir ge kudu domir mutasil. Ulah nasoro huwa tapi antel ge kumaha? Nasoro. Ulah nasoro ana tapi naon? Nasoro ana. Nasortu. Ulah nasoro anta langsung bae kana mutasilkeun heula. Nasorta. Jadi ulangi fa'il mah usahakan kudu deketkeun jeung fi'ilna. Lamun nek make domir ge domir gunakeun anu mutasilna ulah waka anu munfasil. Beda sareng maf'ul, ari maf'ul mah naon? Pisah jeung fi'ilna. Nasoro Zaidun Amron. Kapisah teu kana fi'il. Kapisah. Matak sok loba anu munfasil ge nya domir. Iya kana budu tuh kubun fasil maf'ulna. Teu naon anu munfasilkeun ge. Nasoro Zaidun iyaka dimunfasilkeun. Menang teh lamun diacak. Ayeuna mah urang nyobaan maf'ulna dikaheulakeun. Fa'ilna dikamanakeun? Dipanderikeun. Maka jawabanana wa qad yuja'u bi khilafil asli wa qad yajil maf'ulu qabla al fi'li.
rajen maf'ul antal fa'il anu pisahna rajen maf'ul miheulaan fi'ilna namun kadang menyalahi hukum aslinya bahkan kadang maf'ul melancangi fi'ilnya wa qad yuja'u jeung terkadang didatangkeun non bi khilafil asli nyulayaan kana asal wa qad yaji'u jeung terkadang datang non al maf'ulu maf'ul qoblal fi'li sameme fi'il. Kesimpulan, menang menyalahi asal, menang menyalahi hukum asal, menang maf'ul miheulaan fa'il, bahkan miheulaan fi'ilna. Para pelajar, bahasan kedua tentang tata letak. Geus jelasnya ari fa'il mah geus dibahas, fa'il mah teu bisa mendahului fi'il. Berarti aya nama orientasina pengaturan tentang maf'ul. Tah, sok terkadang aya maf'ul menyalahi aturan asal. Kunaon ari maf'ul teh dijauhkeun tina fi'il, ieu bae naonkeun? Dideketkeun, berarti saha nu kageserna? Fa'ilna, berarti fa'ilna di ujung, maf'ulna di tengah. Menang teh kitu, menang. Maka dicontohan ku musannif di baris ke-6, ke-5. Pataqulu doroba Zaidan Amrun. Aya doroba geus neungeul sa Zaidan ka ki Zaid sa Amrun ki Umar. Berarti eta teh maksud daripada tujuan bait wa qad yuja'u bi khilafil asli. Boleh maf'ul mah menyalahi hukum asal. Maf'ul miheulaan fa'ilna berarti. Atau ieu mah langsung nerolong ka payun. Miheulaan naonna? Fi'ilna menang teu? Menang maf'ul mah. Wa qad yajil maf'ulu qoblal fi'li. Kadang-kadang aya di memeh fi'il menang eta teh. Tentang masalah ayana bisa dua, hiji aya anu wajib diheulakeun bahkan. Maka di bawahna dicantumkeun didinya ila annal maf'ul qad yataqaddama 'alal fi'li, terkadang maf'ul mendahului fi'ilnya. Wa tahtu hadza qismani, aya dua macam. Hiji ma yajibu taqdimuhu, bahkan kudu diheulakeun. Hiji kama iza kanal maf'ul isim syarat, maf'ulna jadi isim syarat. Sok contohna kumaha? Ayan tadrib adrib, ayan kasahabae tadrib neungeul anjeun, adrib tahrek neungeul kuring. Aya teu maf'ul, lapan maf'ulna ayan nya maf'ul nya bari huruf syarat. Kalebetkeun amil jawazim wal jawazimu samaniyata saro wa hiya lam walama wa alam wa alama wa lamul amri wa du'ai wa la binahi wa du'ai wa in wa ma wa mahma wa ayyun. Tah aya 8 wa ayyun. Berarti kalau buatkeun isim syarat kajemkeun kana fi'il mudhari 2. Eta mah bahkan kudu di kamana nyimpenna di payun. Berarti ieu mah kesyaratannya, soalnya ya jawaban. Kadua istifham. Ayyarajulin darabta. Kalalaki nu mana geus neungeul anjeun? Di payun teh eta. Di payun. Ari istifham mah kalebetkeun kalimat anu hayang dimimiti. Terus katilu atawa hayang dimunfasilkeun domirna. Contoh iya kana budu. Lamun disimpen di ujung mah jadi kumaha? Na buduka. Menang teu dibaca na budu iyaka? Teu meunang. Soalna bacakeun metal viana
wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayaji al muttasil teu meunang ngaheulakeun domir munfasil lamun masih kana ku muttasil bisa mah ari ieu mah hayang dimunfasilkeun oh simpen di payun atuh jadi kumaha tuh iya kana budu tah anu kudu di payun mah aya sabaraha tempat berarti 3 hiji dina isim syarat 2 isim istifham 3 anu hoyong dimunfasilkeun au dhamiron munfasilan hayang jadi dhamir munfasil law ta'akhkhara lazima ittisaluhu lamun dipaderikeun mah kena bakal wajib dhamir muttasil terakhir anu miheulaan fi'ilna teh aya anu meunang wungkul sebelum bait wasani ma yajuju taqdimuhu wa takhiruhu berarti boleh didahulukan boleh dibelakangkan contoh doroba zaidun amron menang lapan amron kapayun ke jadi kumaha amron doroba zaidun berarti maf'ul mangacaknya di tengah boleh di awal ge boleh ayat kakuduan anu kudu disimpen di tungtung maka kemusonib diterangkan wa akhiril maf'ulain labsun huzir a'ud miral fa'ilu ghairu munhasir maf'ul nu matak saliru panderikeun atawa fa'il dhamir teu ngaringkeskeun akhirkan maf'ul jika khawatir tertukar atau fa'ilnya dhamir yang tadi inhisor wa akhir jeung kudu ngakhirkeun anjeun al maf'ula kana maf'ul in labsun lamun mah ari saliru huziro eta dipikasieun itu labsun au udmiro atawa dijadikeun tina isim dhamir naon al fa'ilu fa'ilna ghairu munhasirin bari henteu anu diinhisor diringkes wa akhir jeung kudu ngakhirkeun anjeun al maf'ula kana maf'ul lamun diacak in huziro lamun dipikasieun naon labsun saliru au udbiro atawa lamun dijadikeun isim dhamir naon al fa'ilu fa'ilna ghairu munhasirin bari anu teu karingkes kesimpulan berarti nomor 3 maf'ul kudu dipanderikeun lamun ku diheulakeun matak saliru atawa lamun fa'ilna kaluaran isim dhamir bari teu niat diinhisor dalam kurung dihanyakan para pelajar tapi meskipun maf'ul bisa ngacak bisa ke tengah bisa ke awal tapi aya maf'ul anu kudu dipaderikeun terus hiji lamun kumaha lamun matak saliru matak keliru matak hese nafsirkeun nu maca contoh nu matak keliru ya di baris kedua doroba Musa Isa doroba geus neunggel saha Musa kasa neunggelna Isa ka Isa coba lamun dituker posisina Isa kana Musa jadi salah arti moal salah kete anu maca moal kabayangeun bahwa Isa teh maf'ulna sok coba doroba Isa Musa padahal mah maksudna mah Isa teh nu dinaon nu diteunggel Musa teh anu neunggel moal kaharti kajaba lamun aya korena aya ciri-ciri cing ieu mana maf'ulna ieu 3 baris ke bawah sebelum nadoman
Akala Musa kumasro. Akala geus dahar sa Musa kumasro kana buah-buahan kumasro. Adahar naon cenah Musa teh? Buah kumasro. Ari kumasro hirup pae. Berarti lamun disimpen tengah kita mah moal pahili. Sok cing soban cing ka tengah jadi kumaha? Akala kumasro Musa. Saha nu ngadahar kumasro atawa Musa? Angger be karasa eta mah nya. Soalna ari Musa mah pasti nu ngadaharna, kumasro mah pasti anu di daharna. Berarti eta mah aya korena. Aya korena mah teu naon-naon. Nu teu meunang mah lamun teu aya korena. Eta kahiji. Kadua, lamun fa'ilna kaluaran tina isim domir bari teu niat diinsisor. Contoh di pangbawahna darabtu Zaidan. Teu meunang kumaha? Darabtu Zaidan anak. Teu meunang. Jadi lamun ku domir mah wayahna fa'ilna kudu nempel ka mana? Kana fi'il. Berarti wayahna maf'ul kena kudu di ujung. Kajaba lamun niat ini hisor. Ini hisor lamun hayang naon? Hayang ngahanyakeun. Udah sanggupeun enggal kasih jahil kajaba kaula. Nah, kajaba kalau kitu mah sok menang di ujung. Baca contohna kumaha? Madoroba Zaidan illa ana. Tidak ada yang memukul Zaid kecuali hanya saya. Tuh. Berarti tujuannya hayang ngahanyakeun. Wah, batur mah ulun waranieun. Hanya saya hungkul. Berarti hayang make hanya, tahun make hanya mah teu naon-naon di isor. Berarti kalimatna kalimat nafi tuluy aya isbatna. Ari ini isor ku sabaraha kalimat cing biasana? Kedua, hiji kulafat illa, kadua kulafat innama. Lamun ku illa berarti nu dihanya teh anu antar kana lafat illa. Lamun ku innama mah berarti anu pisah jeung lafat innama. Berarti cing ayeuna kumaha cara ge tata cara ngahini isor teh nya hayang ngahanyakeun carana. Maka carana kieu ya lamun ngahanyakeun wa ma bi illa abi innaman hasar akhir wa qad yasbiku in qasdun dohar wa akhir acak jeung kudu ngahirkeun anjeun ma kana tarkiban in hasara anu di inhisor ieu ma bi illa kulapan illa au bi innama atawa kulapan innama wa qad yasbiku jeung terkadang nyeulaan itu ma inhisor indoharo lamun mah dohir non qasdun tujuan wa akhir jeung kudu ngakhirkeun anjeun ma kana tarkiban bi illa kulapat illa au bi innama atawa kulapat innama wa qad yasbiku jeung terkadang miheulaan itu ma in doharo lamun geus dohir non qasdun tujuan. Kesimpulan kalimat anu di inhisor kulapan illa atau innama kudu disimpen di akhir, tapi terkadang aya nu diheulakeun lamun dohir tujuan. Para pelajar, iya ayeuna urang belajar tentang inhisor. Inhisor teh kalimat naon? Hanya. Hayang nyieun kalimat hanya alatna dua, ada yang hanya mah. Hiji ku lafaz naon? Illa. Kadua gunakan lafaz naon? Innama. Berarti satu gunakan kata illa atau innama. Dua, kalimat nu di inhisorna simpen di ujung.
simpan di ujung. Biasa nama lamun ila digunakan yang kalimatna kalimat nafi. Lamun inama kalimatna kalimat isbat tanpa menggunakan kalimat nafi. Susulan kalimatna teh. Contoh pertama kulapan innama heula. Sok asal kata doroba zaidun amron. Asal kata naon? Doroba zaidun amron. Saha nu neungeul? Nu neungeul Zaid. Pastinya yang memukul Amar itu hanyalah Zaid. Gunakan kulapan innama. Gampang, Zaidna oper ke tukang. Gunakan lapan innama. Jadi kumaha? Innama doroba amron zaidun. Ayat contohnya di baris keempatnya. Jadi naon baca? Innama doroba amron zaidun. Artinya kumaha? Geus neungeul pastinya sudah memukul kepada Umar itu hanyalah Zaid. Tah jadi hanya ketik itu mengandung kata hanyalah. Atawa ayeuna mah hayang kieu nyariosna kan nu neungeun teh nu diteungna teh si Umar. Berarti pastinya yang Zaid memukul itu adalah hanya kepada Umar. Berarti Umar aku di ujung ke sok jadi kumaha macana? Innama doroba Zaidun amron. Pastinya sudah memukul Zaid itu hanya kepada Umar. Mengandung ini sorai kulapan innama. Tak ari kulapan innama mah teu meunang dikapayunkeun, teu gambar meunang dikapayunkeun. Sadaya ge kudu disimpen di tungtung. Kulapan innama mah. Cirian di baris kedua dari atas. Fa amma iza kanal hasru bi innama fa innahu la yajuzu taqdimul mahsur. Ketika ngahanyakeunana menggunakan kata innama, maka nu dihanyakeunana teu meunang didahulukan. Cirian nomor 1. Ayeuna menggunakan lapan illa. Berarti cek tadi lamun lapan ilama menggunakan kalimat dina anu kalimat nafi. Doroba zaidun amrun. Saha anu neungeul? Berarti yakiu tidak ada yang memukul kepada Amar kecuali Zaid. Hayang ngomong gitu. Berarti kudu kalimatna digunakeunana. Madoroba amron illa zaidun. Aya? Contohna aya? 2 baris belum bawah. Madoroba teu neungeul amron kaki Umar saha illa zaidun terkecuali Zaid. Atawa ayeuna mah hayang diinhisor teh dihanyakeunna teh maf'ulna. Berarti hayang nyieun kalimat kumaha? Tidak ada yang dipukul oleh Zaid kecuali Umar. Berarti kumaha tata carana? Ma doroba Zaidun illa amron. Tidak memukul Zaid itu hanyalah kepada Amar. Kulapan ilama teu naon-naon eta mah terkadang diheulakeun kulapan naon mah kulapan ilamah nya teu wajib dipanderikeunana. Sebelum contoh lagi, coba bikin kalimat hayang kalimat hanya. Contoh alama Zaidun bakron. Geus ngawurukan, san ngawurukan? Zaid kasaha? Kasih bakar. Ayeuna mah hayang membikin kalimat hanya dengan menggunakan kalimat innama. Berarti kalimatnya kudu kalimat positif. Sok jadi kumaha? Anu ngawurukan Ki Bakar mah hanya Zaid. Guruna teh hanya Zaid, berarti kumaha? Innama allama bakron Zaidun. Coba lamun kieu, Ki Zaid mah hanya ngawurukan ka Si Bakar wungkul.
kasih bakar wungkul hanya kasih bakar. Innama allama Zaidun bakron. Ayeuna menggunakan kata ila. Berarti ila mah kalimatnya kalimat naon? Negatif. Anu make manapi. Ayeuna hayang ngobrol kieu ngan si bakar wungkul. Ngan saungkul? Ngan si bakar wungkul. Nu diurukan ku Zaid mah. Berarti kumaha? Ma'allama Zaidun illa bakron. Teu pernah ngawurukan ki Zaid. Berarti kasaha maksudna mah? Kajaba kaki bakar. Coba ayeuna mah kieu. Hayang menghanyakan teh Zaid wungkul. Eueuh guruna. Eueuh nu ngawurukan kasih bakar kajaba Zaid. Ma'allama bakron illa Zaidun. Ngan pedah-bedana ari kulapan innama mah teu aya gambaran nu di inhisorna dikedepankan, ari kulapan ila mah boleh dikamanakeun, boleh dikedepankan tina pailna. Contoh geura nu dikapayunkeun baharna bahar tawil. Falam yadri illallahu ma yajat lana asyiyatan idayari wasamuha. Baca sareng. Yadri maka tayan uningaun saha ilallahu angin Gusti Allah ma kana perkara hayajat anu geus ngagerakeun kana ieu emak lana ka urang sadaya non wasamuha karangna mahbubah tailalat karang teh asiyata an aid dayari dina waktu pasosore ngajauhkeunana ahli kampung. Bagus di hiji kampung eta mah lamun ningali nu bobogohan sudah dijauhkeun. Ari kaula boga kabogoh di eta kampung geulis jangkis jangkung ipis. Kutilang dakem kurus tinggi langsing dada kembung. Aya karangan. Emang karang teh alus. Jadi aya karangan dina gadona katingali pokona mah. Lamun geus ningali eta kabogoh abdi eta karangna, waduh. Ketika eta kaum misahkeun abdi dina hiji sore asiyata an aid diari asiyata in aid diari sore-sore menjauhkan ahli perkampungan hayyajat lana wasamuha ngagerakeun ngageterkeun kana jiwa karangna mahbubah. Saru terangan falam yadri illallah terangan kajaba saha Allah. Cing aya teu nu diinhisar ku lapan illa aya illallah. Lamun diinhisar ku nama disimpan di belakang sanajan il ku nama kieu falam yadri ma hayyajat lana wasamuha illallah. Tapi ya hukum nama menang dages terangannya. Wa misalu taqdimil maf'ul mahsur bi illa atawa lamun nu lain adoman mah ieu tah. Ma daraba illa amron zaidun. Ma daraba teu neunggel illa amron kaki Umar kajaba kaki Umar saha Zaidun ki Zaid. Kuluna mah cek salah pokok mah kudu kumaha? Ma daraba Zaidun illa amron. Ngan meunangnya ku lapan ila mah dikatengahkeun lamun tos qasado qasdun dohar. Doharo qasdun. Lamun tos jelas. Jadi simpul nama wa akhir kudu dipanderikeun ma rek fa'il rek maf'ul bi illa au bi inaman hasor ketika ingin dihanyakeun ku lapan illa atau i nama.
Wa qad yasbiqu in dhahara qasdun, tetapi boleh didahulukan lamun kulapan illa mah dengan syarat tos jelas. Contoh deui tos jelas. Bahar tawil tazawwantu min laila bitaklimi sa'atin fama zada illa di fama bi kalamuha. Sarang wa min laila bitaklimi sa'atin fama zada illa di fama bi kalamuha. Tazawwatu babekalan kuring ngajadi babekalan kaula min laila tining lela bitaklimi sa'atin ku ngobrol sakedeung fama zada tuluy teu tambah-tambah illa di'fama kajaba tikal-tikalna perkara bi anu tetep ka kaula naon kalamuha cariosanana itu neng lela. Kaula rek nyaba ka Jakarta ning lela aya di lembur disampeurkeun heula ka Kabogoh ka ning lela lah hitung-hitung terakhir memang mangkat hayang ngobrol sakedap. Ih barang geus ngobrol teh sugan teh nya jadi lunas poho kalah beuki inget famazada illa difa sebakat tidak bertambah terkecuali semakin berlipat-lipat mabi apa yang ada dalam hatiku. Kunaon tah geuning kitu kalamuha eta enakeun ngobrolna ning lela. Ada contoh mana nu disebut kulapan illa fama zada illa difa. Nah eta mapul disimpen di tengahnya. Ari fa'ilna teu dipatukangkeun. Asal kata mah kieu fama zada kalamuha illa difa ma bi. Tidaklah menambah perkataannya terkecuali semakin berlipat kerinduan. Eta hukumna naon? Menang. Dages kahartos maksudna tinu nyariosna. Itulah pendapat musannif. Hadza makna kalami musannif. Adapun pendapat-pendapat yang lainnya bisa terus bacanya. Wa sya'anahu khofa rabbahu Umar wa syazana wazana naruhu syajar masyur dhamir maf'ul balik kana fa'ilna nu panderi syazlamun nusa balikna. Populer semacam khofarobahu Umar tak lazim semacam zana naruhu sajar. Wasa jeung geus masyhur populer naonahu khofarobahu Umar saumpama lapad khofarobahu Umar. Khofa geus sieun robahu ka pangeranna Umar katungtung baik domirna saha Umaru Umar. Wasyadda jeung syadz naon nahwu zana nauruhus sajar saumpama lafaz zana nauruhus sajar. Zana geus mapaesan naon nauruhu kembang-kembangna itu sajar as-sajaro kana tangkal. Kesimpulan masyhur maf'ul miheulaan fa'ilna bari dina eta maf'ul aya dhamir anu balik kana fa'ilna. Dalam kurung audud dhamir ala mutaakhirin lafzon warud ala mutaakhirin labdon dunarut batan. Saterasna tutup kurung sad hukumna lamun
fa'il miheulaan maf'ulna bari dina fa'il aya dhamir anu balik kana maf'ulna. Dalam kurung disebutna audud dhamir ala mutaakhirin lafzon wa rutsbatan, mengembalikan dhamir kanu panderi segi lapat jeung derajatna. Para pelajar, dua catatan ti musannif. Kahiji masyhur lamun aya kalimat seperti lapan naon khafa rabbahu Umar, khofa geusieun saharobahu pangeran punten robahu ka pangerana Umar, saha Umaru Umar. Masyhur maf'ul miheulaan fa'il sareng bari dina ieu maf'ul teh anu aya dhamir anu kembali kana fa'il. Ting tingali kan biasa mengambalikeun dhamir teh ka depannya, ieu mah ka belakang meunang teh. Tah lamun derajatna eta kalimat teh di belakang teu naon-naon. Da hakikatna mah kembalina ka nu arep. Sok contoh khofa geusieun robahu ka pangeran Umar, saha Umaru Umar. Cing ieu robahu teh ieu dhamir trapna kana maf'ul kana fa'il. Ai robahu kalimat naon ieu maf'ul fa'il. Maf'ul berarti dhamir teh ayana dina maf'ul. Tapi ieu dhamir kembalina kana fa'il. Cing ari hakikatna ari fa'il dipayun di belakang. Dipayun berarti ieu mah masyhur keneh. Simpulna teu naon-naon ngabalikeun dhamir ka tukang asal secara makna hakikatna mah dihareup eta. Disebutna audud dhamir alal mutaakhir lafdon duna rutsbatan. Secara lapat mah emang dipeker, tapi hakikat makna mah di mana? Di ujung, teu naon-naon. Jadi simpul kaji kumaha cenah ge meunang ngabalikeun dhamir secara lapat asal secara makna mah eta teh dihareup derajat pada fa'il. Kadua sad hukumna ngabalikeun ka dhamir ka tukang bari hakikat lagi di mana? Di tukang. Contoh zana nauruhus sajar, zana geus mapaesan nauruhu kembang-kembangna itu tangkal, asajaro kana tangkal, cing hu delapan nauruhu dhamir fa'il dhamir maf'ul dhamir fa'il ngan kembali kana maf'ul. Ari maf'ul mah keur mah lapatna di tukang bari derajat lagi di mana? Di tukang. Tah anu kitu hukumna langka. Jadi anu meunang keneh mah lamun setar derajat dipayun. Aya sebuah nadoman diambil tina bahar basit. Lamma ra'a talibuhu mus'aban duri'u wa kadalau sa'adal mabruru yantasiru sarang samang-samang saningali saha talibuhu anu nyupri ka mas'aban ningali ka mas'ab da'aru sarieun itu si talibuhu wa kada jeung hampir itu mas'ab law sa'ada lamun berpihak atau nulungan non al maqduru anu geus dipastikeun yantasiru eta narima ngelehkeun itu mas'ab yantasiru atau menang itu mas'ab. Ketika jalma-jalma rek niangan mas'ab tewak mas'ab tiak mas'ab
Wah ari geus panggih jeung Mas Abda geus sarieuna jalma teh. Mas Abda jangkung badak. Law sa'adal maqdur lamun makdur berpihak betakdir ti Allah yakin eta Mas Ab bakal menang sabenerna mah. Ngan hanjakal Mas Abda geus sieun deui benernya. Tanya contoh lapan naon lam maroat tolibuhu. Tolibu tarkibna jadi kenaon? Fa'il. Aya domir kembali kana maf'ul. Maf'ul di mana? Di tukang. Berarti eta hukumna teu meunang. Sad maksudnya. Soalna disebutna naon? Audud domir ila mutaakhir labdon warud batan. Mengembalikan domir kanu panderi. Ari maf'ul panderi teu. Panderi. Labdon setelah lapad tinggal di lapadna. Di tukang dihareup. Di tukang. Ari Arab bari tukang teh ka kiri ka tukang teh ka ditu. Di tukang teh ka kiri gitu. Lain hareup teh. Kana panderi ka tukang gitu. Dan nulis di kanan heula nulisna berarti ti heula eta. Tah. Secara makna ge di tukang da maf'ul bi. Hukum nasab. Contoh lagi bahar tawil. Kasahil muhdal hilmi aswa basududi waraqo nadahu zan nadafi zurul majdi. Sarang kasahil muhdal hilmi aswa basududi waraqo kasa geus makean non hilmuhu kasobaranana itu dal hilmi kasobaran anu sobar dal hilmi kanu ngabogaan sobarna aswaba sudadin kana pirang-pirang pakaian keagungan kebesaran waroko jeung geus naikeun naon nadahu paparin atau dermana kedermaana itu si dan nada katukang pailna domirna dan nada kanu ngabogaan paparin fi dzurral majdi dina puncak kaagungan gaya nupang matak nalukeun jalma mah dua hiji sobar kadua bageran kasahilmuhu dal hilmi athwaba sudadin kehiliman kesobaran telah memakaikan orang-orang sobar kepada pakaian-pakaian kekuasaan kebesaran. Jadi anu sobar mah sok gampang jadi penguasa. Mata kudu siap dibuli yang jadi pemerintah. Kedua waroko nadahu paparin berehan bageran dermawan akan menaikkan fituril majid di puncak keagungan. Ting-tingali dina palebah kasahilmuhu hiu domirna balik kana naon dal hilmi nu jadi maf'ul hukumna naon berarti sad soalna dina fa'il aya domir nu balik kana maf'ul sedangkan dari maf'ul mah nya lapadna di tukang teu di dieu dal lapadna tingali secara mana gini mana di tukang makruh sad makruh sad eta atau kedua lafaz naon roko nadahu zan nadahu aya balik domirnya domir fa'il kembali kana maf'ul eta teh hukumna makruh eta ge sami sad eta teh walau anna majdan ladadahra wahida minan nasi abqa majduhudah ramut'ima sarang walau anna majdan ladadahra wahida minan nasi
majdan jeung lamun masaestuna kaagungan akhlada eta bisa ngaabadikeun itu majdan ad-dahra kana zaman wahidan anu sahiji minan nasi ti jalma-jalma abqa tah bakal ngalanggengkeun non majduhu kaagungan si mut'im katukang fa'ilna domirna mut'iman ka mut'im ad-dahra kana sepanjang zaman. Andaikan kekuasaan dapat mengabadikan kehidupan seseorang, berarti itu si mut'im ge bakal naon? Bakal abadi. Da berkuasa. Tapi hakikatna mah kekuasaan mah teu matak abadi. Atuh simpulna si mut'im ge moal naon? Moal abadi. Kalau seandainya jabatan kepresiden itu bisa mengabadikan, pasti orang-orang yang menjadi presiden bakal naon? Abadi. Mana jadi contoh? Nyaeta abqa majduhud dahra mut'iman. Keagungan mut'im akan mengabadikan. Abqa majduhu aya domirnya. Kembali kana maf'ul. Eta hukumna syadz. Contoh lagi, jaza rabbuhu anni adibna hatimi jaza'al kilabil awiyati wa qad fa'al. Sarang jaza rabbuhu anni adibna hatimi jaza'al kilabil awiyati wa qad fa'al. Jaza muga ngabales saha rabbuhu pangerana itu Adi bin Hatim katukang Ani ti kaula Adi bin Hatim ka Adi bin Hatim jaza al kilabi seperti balasan anjing al awiyati anu ngagonggong waqad fa'ala jeung nyata geus midamel itu rabbu. Jadi contoh lapan naon jaza rabbuhu aya domir kembali karena Adi bin Hatim. Contoh lagi Bahar Basit jaza banuhu abal ghailani an kibarin wa husni fi'lin kama yujza sini maru. Sarang jaza geus ngabales sahabanuhu pelaputrana abal ghailan katukang abal ghailana ka abal ghailan an kibarin tina tos sepuh wa husni fi'lin jeung alusna pada melan Abu Ghailan kama yujza seperti geus dibales saha sinimar alhamdulillah bapak-bapak budak-budak Ghailan geus ngabales ka bapakna nyaeta sangarana berarti abal ghailan. Pada jaba geus kolot berarti geus loba kahadianana husni fi'lin. Nya kitu deui sinimar ge alhamdulillah disenangkeun geus kolot mah. Mana jadi fa'il contoh jaza banuhu. Aya domir hu ka mana kembalina? Kana abal ghailan kana maf'ul. Eta hukumna sami syadz. Itulah selesai tentang kajian bab fa'il. Sarang wal hasbu qad yati bila faslin wa ma dhamiri til majazi fi sirin wa qa wa ta'u majam insi wa salimi min muzakkarin kata ima ihdal labin wal hasbu
fi ni'mal fatatus tasanu li annal qasdal jin wal aslu fil fa'ili ayatasila wal aslu fil maquli ayan fasila wa qad yujahu bi khilafil asli wa qad yajil maqulu qabla fi'li wa akhiril maqula in lamsun huzir a'ud miral fa'ilu gaira munasir wa ma bi illa bi inna manasar akhir wa qad yasbi